Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Farhana Faza Mazaya ti kelas 10 MIPA 2 bade ngadongeng nu judulna Sakadang Sirem jeung Sakadang Simet. Dina hiji mangsa aya sakadang simet keur nyanyi ngangge gitar dina handapeun tangkal kacambah. Tepati lila aya sakumpulan sirem lumpang ngaliwat. Marane reka mana meni bari-baris tu rapih moal parkakas tumara simet bari ngagoncengkeun gitarna. Neangan dahareun kusabab tepati lila deui rek usum hujan, engke hese neanganana. Jawab pangawal anu jadi patugas keamanan sirem. Kagiatan eta teh terus we dilakonan ku sirem duki ka pinuhna dahareun di imah atawa gua sirem. Beurang jadi peuting tur sabalikna. Akhirna usum hujan teh datang, sirem jeung gerombolan lainna eueuh nu kaluar. Manehna keur leleson sangkan kacumponan sagalana. Beda jeung simet anu kalaparan, kusabab teu meunang dahareun. Rek meunang kumaha da hiber teh hese, tur leueur. Simet nu geus kalaparan pisan ngarasa hariwang. Kumaha ieu eueuh dahareun, bisa-bisa urang paeh di dieu. Ceuk simet ngomong dina hatena. Aya oge karatak dina hatena. Sangkan kudu manggihan ka imah sirem. Menta dahareun, tapi era. Saking laparna eta, manehna maksakeun, "Tulung, urang kalaparan eueuh dahareun, tulung." Gorowok simet di hareupeun lawang imah sirem. Kusabab lapar kacida, manehna teu kuat, tuluy we pingsan. Kasampak ku hiji sirem nu manggihan manehna. Tuluy we digarotong ka imah sirem. Simet ditulungan, diubaran, jeung dibere dahareun sangkan deui teu kalaparan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.